subscribe channel YouTube JKR Official. Ngaran kuring Jajang. Umur kuring 58 tahun. Ieu kejadian teh kira-kira tahun 2013-an. Kuring ngadenge beja di babaturan. Cenah di Bungbulang aya jelema anu bisa ngagandakeun duit make media Batara Karang. Pikeun kuring mah ngadenge aya beja kitu teh haripet pisan. Keur mah hayang nyaho anu kumaha ari nu disebutkeun Batara Karang teh. Jaba biaya keur meuli syaratna aya deui. Atuh mobil keur inditna oge siap. Teu kudu nyewa ka batur. Ari babaturan kuring teh ngaranna si Agus. Ari ngaran lengkep nama Agus Sani. Yang urang ulin ka Bungbulang yuk. Di ditu euy aya jelema anu bisa gandakeun duit. Oke meunang teh 3 miliar. Wah, maknya. Heueuh, ngaranna Bahwarsita. Jelemana mah geus kolot. Aya kana 70 tahunan mah. Cenah mah manehna teh geus ngalaman paeh. Tapi sanggeus 3 poe udang deui tina pakuburanana. Wah, sakti mun kitu mah. Jalma geus maot ge bisa hirup deui meureun. Eta ari syaratna naon wae cenah? Syaratna mah hiji urang mere duit keur meuli minyak jeung meuli daging domba. Kadua, urang kudu mawa gelas anyar satengah losin, komplit jeung pisina. Engke urang di ditu dititah ngadahar daging domba 2 kilo. Eta teh dahar daging atah? Nya henteu atuh, eta daging teh diungkep heula. Tah, upama geus asak, kakara dikucuran ku kecap. Tapi dahar dagingna kudu beak ku sorangan. Teu meunang dibantuan. Bari jeung teu meunang utah. Lamun utah berarti eta gagal. Nah, saha atuh nu erek ngadahar dagingna? Da ari urang mah teu kuat ari sakitu lobana mah. Tong boroa sakitu. Bet ngadahar sate 10 oge geus murel. Hayang utah urang mah. Lah keun we, ku urang dahar daging sakitu mah moal burung teu beak. Bener ya sanggup. Lamun bener maneh sanggup, ku urang rek ditedunan. Ari eta gelas teh jeung pisina sarua kudu didahar deui. Wih, nya moal atuh. Kira aku gelas kudu digares. Emangna aing teh kuda lumping. Eta mah engkena keur ngawadahan minyak. Eta minyak dikucurkeun saeutik-saeutik dicampuran ku getih. Hah? Ari eta getihna ti mana kitu? Nya teuing atuh. Pokona mah urang teu nyaho. Pokona mah nyaho geus aya we lah. Alah, urang mah sieun atuh euy. Heug lamun menang duit terus urang diwadalkeun. Moal atuh moal pan geus digantian ku syarat-syarat teh. Pokona mah aman lah. Moal minta nyawa. Nya heug ari kitu mah rek iraha inditna. Nya ari alusna mah malam Jumaah.
Jeung deui kabeneran malam Jumaah Kaliwon isukan teh. Pas pisan euy. Sanggeus aya kaputusan ti si Agus, nya kuring duaan indit ka Bungbulang Garut. Kulantaran ka Bungbulang teh perjalananna jauh, nya kuring indit di Bandung teh bada lohor. Sangkan nempi ka dituna rada peuting. Paling telatna bada Isa. Kuring indit di Bandung teh ngan duaan. Dina jero hate geus bungah we. Lantaran bakal menang duit sakitu lobana. Bari jengan ukur ngamodalan 2 juta perak. Nepi ka Bungbulang teh kira-kira bada Isa. Bener we, kudu boga imah geus didagoan. Da kamarina ku si Agus geus diteleponan teh. Nya we, imahna teh lumayan gede. Kuring ditarima kudu boga imah. Jalmana maneh dareh teh pisan. Bangun anu bungaheun. Manehna hariwang bisi kuring teu datang. Harita kuring dihormat, dibagiakeun, teu sirikna nu eueuh ge diaya-ayakeun. Sabangsa ning kadaharan lembur nyaeta aya kulub sampe, kulub suuk, kulub hui, sepancau galek jeung loba deui nu sejena. Acan dina kelar ngajajar. Dimimiti ranginang, opak, kiripik, pokona mah sagala komplit. Samemeh ritual, kuring uplak heula ngobrol jeung Mbah Warsita. Memang bener, naon-naon anu diceritakeun ku si Agus sarua pisan jeung caritana si Abah. Sanggeus jam 12, si Abah mimiti sesadiaan sasajen. Sabangsa ning kekembangan, dupa jeung minyak, on kitu deui daging geus meunang ngulub, dipotongan laleutik, model keur sateun, tuluy diwadahan kana baskom leutik, karing ngecapan, kecapna oge geus dijagrakeun, geus dijajarkeun dina baki, make pisin. Tuluy ku si Abah eta gelas dicician minyak jeung getih tea. Batara kerang
wadahna dibukakeun. Harita kuring ngabiri gidik oge ninggalina. Gening kitu anu disebut Batara Karang teh. Barangna mah leutik ngan pikasieun wanguna hideung. Buukna panjang sarua jeung tangtunganana. Huntuna sihungan. Leungeunna sidakep. Ngan kuku-kukuna paranjang meulit awakna. Ari panonna mah teu katinggali. Da puguh ditargos ku lawon beureum. Upama targosna dibuka mah cenah bahaya. Lantaran sok ngaluarkeun cahaya anu pikaserabeun. Upama panon urang kasebrot ku eta cahaya, cenah bisa lolong. Anu matak ditutupan oge teu tinggalin. Dus mih kosong oge aya 3 siki keur ngawadahan duitna. Da cenah lamun milikna alus mah 3 dusanana kabeh pinuh ku duit. Saterusna Abah Warsita nyeungeut dupa bari jeung kunyam-kunyam babacaan. Sanggeus rengse babacaan, eta sasajen teh dibawa ka jero kamar kosong. Terus si abahna mah keluar deui. Ngan anu ditinggalkeun teh nyaeta daging teh jeung kecapna. Sanggeus kitu mah kari bagian si Agus kari ngadahar daging domba. Bari diriung disaraksian kuno haladir. Si Abah papatah. Jang, kade ieu teh daging kudu beak di waktu 2 jamnya, jeung teu meunang diutahkeun sia. Lamun ujang utah berarti gagal moal menang milik. Harita lampu di tengah imah teh teu dipoekan. Angger wae caang. Keur nyaangan anu keur ngadahar daging teh. Sok Jang, ayeuna mah geus waktuna. Cek si Abah bari ngareret kena jam dingding anu naplok. Si Agus bener we dahar dagingna manis samualan. Malah lain wae dihuapkeun, tapi siga anu dialung-alungkeun kana sungutna. Cai nginum keur ngagugunturna atuh disadiakeun. Da si Agus keur kacamuilan kitu. Ngadak-ngadak imah ngarieg. Rasaan teh asa aya lini gede.
di luhur para kadenge aya sora nyeor. Paralak. Pre. Sora gelas jeung pisina jiga aya nu ngabebet-bebetkeun. Kuring ngadareg-deg. Nyekelan ke jelema anu aya di gigireun. Bari harita kuring nyumputkeun beungeut dina tonggongna. Eta sora lain sakedeung. Aya kana 5 menitan mah. Sora kadenge ku kuring siga aya anu ngabanting-bantingkeun piring. Ari siapa mah tenang we, siga nu eueuh kasieun. Manehna mah bari ngelepus udud. Pon kitu deui si Agus. Tonggoy we bari nanangkeup baskom wadah daging domba teh. Tapi geus mimiti katingali ulag-ilag siga anu geus mural hayang utah. Meus-meus nginum. Kira-kira eta daging kari saprapatna. Nah atuh adi borolo teh si Agus utah. Maningayang dina samak. Meureun nyedak tina beuteung pinuh teuing. Kuring rada pondok harepan ari geus kitu mah. Cigana gagal rek menang milik gede teh. Ya akhirna ku si abah teh di stop wae dieureunkeun dahar dagingna. Jadinya mah tuluy we beberes. Anu urut tadi utah di 8. Anu saterusna mah kuring ngarobrol tiluan. Kira-kira jam 6 isuk-isuk. Kuring penasaran. Hayang nyaho kana kejadian tadi peuting. Nah aya sora gelas dipupus-pupuskeun di kamar kosong teh. Eta kamar teh teu make panto. Ngan ukur di hordengan hungkul. Tuluy ku kuring eta hordeng teh disingraikeun saeutik. Hayang noong. Na aya naon di jerona. Barang kuring ditoong. Nya we. Gelas jeung pisina paburisat balatak pareupeus. Jadinya terus kuring ditutupkeun deui hordengna. Dan dina hati nyarita eta bisa kitu. Pantesan atuh tadi peuting mah kadenge pating saleor bari jeung meupus-meupuskeun gelas. Isuk-isukna sanggeus kuring dibere dahar mah tuluy we pamitan ka si abah jeung ka si ambuna. Sapaparat jalan kuring jeung si Agus ngobrol bari nyetiran mobil. Kecendekan nama urang tong daek kagiur ku duit anu can karuhan. Tungtung nama lain untung malahan jadi buntung. Nu puguh mah tetep we hasil tina kesang urang.
anu jelas mah urang kudu daek usaha. Da Gusti Allah mah geus nyadiakeun sagalana. Hari kumaha urangna.